sa. Aku akhirnya. Aku nyawa ini salah. Ini parah nih. Ini manuk nakal lepas kok bro, kena kemananya? Beli manuk semahal-mahal. Ada we. Turun mana? Iya cuy ya. Manuk aing hiber. Sama kalau beh pisan atuh manuk kitu wae nepi ka hiber. Sama netek di mana cuy? Biasa aing geus kopdar skuter. Cuy, nah gitu aja. Gih, nyaho atuh dan oke ge aya komunitasna. Aing tadi menang awe di ditu. Geulis awe lagi. Lah, sia masuk ngahuntu. Lah, siapa ada setara percayaan ka aing teh lah. Geus lah aing hayang kieu lah sakedeung. Sal. Ye cau sia kulalai. Hah? Ye cau kulalai ye. Lain ala tuh da geus asak kala kulalai itu. Bener sama Isal keur arah rapes. Manuk hiber, cau kulalai, sama apes sal, dora ka indung meureunnan. Cuy, nah dora kakak indung sia mah da ingat tarang ajeun dosa ka indung mah. Apaan ieu buktina? Cau kulalai, manuk hiber. Tah eta teh doraka mah dora ka indung eta teh sok buru geura minta hampura ayeuna. Wah, kos nu heueuh budak leutik mamatahan ka aing. Jangan panggil aku anak kecil paman. Urang masa anu kieu mah. Apalah sok buru minta hampura ka maneh. Moal waras ieu mah. Enggeus lah naon atuh? Ya. Aya nama pangnewakeun alay ieu nya. Kalamun beunang ku aing diberean 200.000. Benar Isal. Oke ku aing ieu ditewak lalaina ieu. Ku aing ditungguan di dieu ribut jeung aing sia lalai. Ditungguan ku aing. Sok bener cil. Lamun hiji lalai 200.000 nya. Lamun 3 lalai 600.000 tah sok. Ke lamun geus beunang mah bejaannya. Dijero urang. Jig kebenaran aing teh buka duit ye. Di dieu meureun kapakena ilmu teh ye. Ku aing ditungguan lalai diajak ribut ya aya sabaraha hiji wae ge. Wahai lalai, hadirlah kamu lalai. Jig, kumaha teh lalai teh wae. Aduh, jangan sampai gagal aing ye menang duit si Isal keur teh buka duit teh. Lalai, datanglah kau lalai. Ribut jeung aing leungit. Goblok teh kalah nyetean ka aing sok ka dieu kabeh. Goblok teh aing lalai eueuh aing leungit. Napu goblok teh sok ka dieu kabeh. Sia beunang. Duh, cuaca mah cerah kieu we Aing ngajaran motor ieu mah ngetes motor Ulin Sal, naon? Keur motor baru atuh. Jai. Ninja euy. Ya heueuh atuh. Kudu aya peningkatan cuk hirup mah. Bremo euy dulu yo. RCB yo. Anjir, ngeri kieu euy. Ya Dulu mesti yo, tinggal kan nongkrong. Bremo di wae. Atuh dah tinggal di radiatorna. Naon cik? Naon eta? Bipro. Anjay. Sal, nah hari ieu sia meuli motor ladang naon ieu? Kabeli Ninja. Nah kapan teu apa? Bapak aing tes ngalelang domba cuk. Oh, Sal, itu motor domba. Motor domba sia mah. Motor ninja ngan ladang domba. Kabitaan ge Sal, anjing ngomong ka bapak aing atuh. Ya heueuh atuh cuk. Meuli kan. Mana boga sabaraha hiji domba? Saeutik Sal euy. Ngan boga 10 aing namahin meuli Ninja. Atuh 10 mah kabeli ka ninja mah. Buru atuh Sal. Ari kabeli mah. Kan aing hayang ngadengin heula sorana. Alus teu. Sok atuh sok ngajaranna. Sal, ITS tateran kieu. Sia manu kieu asa tateran. Kumaha? Diselah. Oh, diselah. Turun. Sok atuh sakali deui. Iya punyuk teh. Aduh di paruman kemarin kita tadi. Kan aing ka bapa nih ku sia ke. Ampun naon teuing. Nah, Isal, motor teh buruk kieu. Buruk kumaha cuk? Aing mah mending kene domba daripada mending buruk kieu mah. Buku-buku anakan. Ceh, nah kelas cianu edan cuk.
Japren. Jatah. Japren. Iya, cepet. Sekarang lagi menang sakieu. Kewajiban biar pasar aman. Nuhun. Anjing. Aya wae eta preman model kitu. Kayak ku aing kali-kali mah di bata geura. Neng, jatah. Jualan malah molor atuh. Satu nuhun. Neng. Terima kasih. Nuhun cantik. Nah, tutup. Beak dagangan aja, makanan tutup. Tutup, buka. Tayang nyaho aing mah. Bu, setoran. Naon deui ieu? Buru. Libur aya mah libur. Buru teh. Mere moal. Kalem. Sabaraha? Sok. Seban. Tutup. Makana buka ge mah teh ulah tutup wae. Usaha atuh. Eueuh daganganna. Batur mah ruka usaha ieu tah katutup. Jatah. Kemana ini bogana teh? Japren, setoran. Woi, mana beregang teh? Woi, ongkong wae, jatah. Bener orang bari besar dok sarukut tuh. Henteu Kang. Henteu. Manawi emang sabaraan? Kang eta bedog. Oh, mau masuk. 70.000 murah. Seukeut. Biasa kira. Genep 5, baik. Tah, ieu 74.000. Bios we. Bios 1.000 makang. Ya. Namanya apes. Kita aing 74.000. Kenaon bedog ieu? Dasar borokokok. Teu bisa ngitung. Wah, aing bikin genep 5 bikin 74.000. Dasar preman belaguk. Namaku Beben. Anjing ngeunah-ngeunah teh ieu kopi deh lo. Kepala api anu anyar ieu mah. Mun asa zaman baheula aing bah. Keur ngorama aing tah kieu sok diasupkeun ka dieu minuman teh tah. Leguk. Wah, Mabok sama doyo. lamun aing keur mabok baheula sok sarioneun ku aing. Aing nu liwat teh kana hareupeun teh paling pajang. Sarioneun. Aing boga Edi. Edi naon? Ya. Aing kan boga duit. Heeh. Urang biasa marabok. Nah, ke pajegan baruna. Renta duitna. Anu di warung? Oh, kan sarioneun anjing keur mabok. Nah, ieu, aku maneh kan itu pura-pura. Tuh, aduh, bapak aing marabok parah kitu jadi semangge. Lu bejakeun ngan geurut wae gitu. Heeh. Katuh. Ayeuna nya mong bejakeun nya. Oh, Beuci. ya bakal ditek bae. Keren kan Edi aing? Aduh aing mabok anjing. Kitu teh kan ditu teh anjing. Ya, macam-macam aing. Engke di ditu atuh bakal. Kadang. Ya. Bapak uing mabuk parah. Gimana nanya? Atuh buka kolokan anak kolot bagus mabok wae kana. Teuing atuh. Oh, sangka irisan panas kolot. Di mana? Aku buka rese. Parah. Di mana Pak Isa? Di mana? Wah, pada ieu. Saruang geus ka keluar sama kolokan anak. Kenal si Adi bener ya. Oh, sangka eling apa? Anjing kali nomor anjing malabok kan. Nya aing mana tadi? Sia, boleh. Pada dipikan situ tadi. Montong garelut. Naon deui? Sok jak. Aing jatah yuk aing mabok aing. Kesieu aing mabok. Buru aing minta jatah ceban pertama. Coba Kang. Oh, duit tadi Anjing kan si mandayok dulu anjing kepala kieu dia. Des. Duit, Des. Anjing. Yo, ayo. Cara 200 kita minta ke mana? Naon sih ya kayak indah ka babaturan aing anjing geus mandayok. Des. Aing mana? Duit, Des. 2000. Welcome aing teh penting dorongkeun mayar yo. Kopi. Udah si ngamuk anjing saya si mandayok aduh. Ya, Bahaya anjing Ya, aing 40 nah. Anjing teh sia teh mah ini 40. Ayo 42.000 geus tah. Anjing protein banget aing. Kan mabok kasih teh tuh goblok. Anjing. Udah kita duit. Enggak, saya 40.000. Mana? Mambiannya percaya saya merah bulan. Banjur nya mau waras nu rek. No.
Ajik make di banjur segala ajik di banjur. Itu mabok aing batok kebohongan goblok.